maneh teh saat sana ngarengseken ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa. Oh da kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo wah gaya nu daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe urang mana urang Pasir Langu lain urang Cimareme lain Batu Jajar lain Gana Soli lain Gana Sasmita lain atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna tah wayahna elehkeun ku maneh tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna tah kitu asik yang teu sangkanya tah ieu bukti ka jelema anu sadar ka jelema anu sobar ka jelema anu teu dendam ka jelema anu sok ngadoakeun ka jalma anu ngadoliman urang buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh Gusti Cilangu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal ungah palintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jig maneh geura ini sumuhun da atuh sagala rupiah oge kedah sareng elmuna sepuh naon kedah sareng elmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sorak ieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun aduh sok ngomong kaula ngomong atuh kaula tuluikeun kaula ya entep dina tangkal kai pang dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun gening loba ade-ade di seueur
di antarana Ade Ari, Ade Dodi, Ade Karsa, Ade Rono aya. Syukur bagja kumbayangan. Sarang adean deui. Geus cukup loba teuing maneh teh. Saya. Dupi ilmu tah. Ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema. Naon? Sagala rupa gejeng ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh. Keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita. Ngan maneh ulah mawa karep sorangan. Jeung cing bener susuguhna ka eyang. Naon atuh nog hayam? Dawegan cikopi pahit. Kupat lepet nang tang hujan. Kupat lepet tang kolentrang. Tuning jadi aing kabawakeun. Tang angin maksudnya. Leras. Jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup. Dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup. Oh, saya mangga sok mepak bayu maneh. Mepak bayu teh ulah ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit. Mangga polongpongkeun jalan keur eyang, kosongkeun hate, bersihkeun hate. Mangga lajeng ieu ka manunggalan lebet kana gua sarep bae tidak. Kanca bejana ya saya marah cenah kanca. Aduh. Kabeneran. Neneangan nu jadi adi beureuh teteh nyaah ka dulur. Deng delet teng tumila reungit mah deng delet teng tumila reungit mah oh sayang boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ayeuna lapur ngiring ngalangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula rusuh teh aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap we urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan duka upami kitu mah euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy. Da jelas itu getih si dawala anu nyak cerakannya dulu. Di mana pirag-rageunana? Milarian naon? Dulur ulah. Saha? Dawala ngaranna teh. Ngaranna Dawala. Pangna di teangan bangsat. Dawala teh bangsat. Dipaehan tak kudu boga barang. Cacaremet duka di mana ini mah ayana? Dede. Dituding maling kulang dulur abdi teh